Dulur-dulur kemonesan Kadaria orang ngumpul seserian Tapi omat ulah sok seri sorangan Disitana cek batur jelema edam Dar. Astagfirullahaladzim. Ai bibi aing juga bolon wae aing ngareuwaskeun sagala kumaha mun coplok aing jantung ieu. Aturan ngalamun wae ka asupan Casper a. Jurig. Ngalamun mah kaasupan jurig, Bi. Pan Casper teh. Karena eta oge jurig lin. Heeh sih. Jurig. Tapi eta mah jurig baik pan baik lah, jurig baik. Lain aya naon diangan ngalamun bae geura sok cerita ka bibi. Teu kalamun. Biasa we keur nyawang. Keur nyawang kahirupan Bi. Sok inget genean ka masa lalu. Meni asa endah masa lalu mah euy. Henteu loba beban pikiran geuning. Keur bujangan geuningannya baheula. Kitu. Andaikan Bi euy. Dunia bisa diputar kembali. Resep mureunannya. Lah boro-boro diputar kembali dunia mah. Ailini oge komnisin buburanya telumpatan. Iya tanya. Ya Bi. Maksudna diputar kembali teh nya. Lain siga naon teh? Pangal lain. Lain siga pangal Bi. Maksudnya diputar kembali teh waktu orang balik deui ka masa lalu. Waktu orang ngarora deui, waktu orang budak deui maksudnya gitu. Henteu dipuntarkeun jiga pangal henteu. Tapi omongkeun anjir. Kebayang anjir. Ya, alam dunia diputarkeun. Beureun teu arutah mah. Khususnya bibi aing utah aja anak keresek. Naik kadang-kadang utah bibi aing komo. Diputarkeun alam dunia bisa wae iya ya anjir ya odong-odong kukudaan. Menang tuh temenang ku berat temenang ku saha itu ya walungan ti ditu nepikeun ka itu. Iya walungan ke kawasan aing sim. Saha nu nyara maneh ngusuk di desa? Hah? Maksudnya teu meunang laukna, Brad. Oh, meunang lauk. Sugan obat naon dinya? Obat nyamuk aing kremus bieu. Tapi da teu meunang ya, Brad. Pasti mah daripada cicing di imah mending cicing si walungan lah. Naon? Si walungan anjir. Tiga engkang wae anjir sih mah. Pan kosim teh keur pasea jeung pamajikan. Keur pasea? Heeh. Pasea masalah naon? Ya, Brad. Bayangkeun ku didinya, bayangin anjir. Ayeuna teh gemuk teh keur langka. Mahal deui. Kosim neangan duit narek di mana geura meulina? Anu geus aya kamari kosim meuli ku teu hidangna pamajikan anjir. Rek dekeuh aku mah kosim. Ngadon di awur-awur nu kamari meunang meuli di sawah. Mahal-mahal geura keur hese langka dipiceunan. Teu we aing teu dibere kesempatan we aing ieu jadi jelema rempag ku si Kosim ampun teuing kos. Kos cek aing oge kos ya. Mun aing rempag nya ngagiclek sirah aing didinya cerdas. Ulah anjing meuni hese diatur ieu si Kosim ampun teuing kos. Atuh tadi briefing heula. Pan briefing eta tadi kitu. Lamun aing teh caritana ieu teh peran rempag aing teh. Kos peran rempag ieu teh aing teh. Maneh kudu cerdas. Nya geus atuh balikan deui lah briefing deui. Banget. Aing ngobrol pusing aing Kosi mah. Hah. Aya wae ieu anjir. Daun tales ya. Brad. Jadi nyamang ngabejaan teh nih nu bener. Abung kasahan dapeung. Nu bener kumaha maneh? Perasaan aing bener wae, aing mere nyaho ka maneh. Hah? Pancek didinya lamun diajar usaha. Ngalengkahna sing jauh, cenah sing panjang.
Nya heueuh loba mana salahna sih teh. Kan kemarin teh kurang dilakonan. Lainna kalah maju usaha teh Brad. Capek heueuh, nyawirang ongkoh geura. Kela aing can paham. Can paham ieu arah pembicaraan maneh ieu ka mana? Hah? Kepan orang teh usaha dagang. Si gorobak teh diteuneun. Urang lelempangan we sing jauh. Capek Brad. Nyawirang ongkoh deui dari sisi jalan loba nu nyangseurikeun. Nyeng. Ya sia teh pan parah aja saremo iya ampun teh mau please mau maneh teh pan sih teh diajar usaha sih teh lain diajar jadi nu gelo sih teh sia kalau lempangan si jalan iya ampun teh saremo ya lain aing nu ngabejaan salah tapi otak sih nu salahnya guys ya otak sih nu salah anjir maksudnya berinovasi strategi dagang melangkah lebih maju maksudnya anjir paham tuh maneh nying teu deui bisa wae ieu channel Elizabeth ya. Asalna pemajikan didinya unggal poe meulina ka tukang sayur wortel bae. Bosen di. Bosen sih. Tapi pan eta teh wortel teh alus bi. Vitamin A na geuningan. Supaya orang teh teu lolong kotokeun bi. Kita geus kolot teh anjir ngadahar wortel wae teh. Vitamin A na alus. Pantesan eta kelinci oge teu make kacamatanya jigana belas makan me wortel alus. Sih. Tapi teu kudu disarwakeun jeung kelinci oge meureunnya guys nya. Bisa wae ieu ya anjir. Marmot angora ya. Isuk antara aing ka dealer kos ya. Kenaon Brad ka dealer? Minta surat jalan anjir. Motor aing pan geus datang. Nyaho teh aing boga motor anyar. Atuh Brad. Tinggal ngadaguan we di dieu kapan suratna ge keur jalan atuh. Ulah sok diajar bodoh geura Brad bisi cenah nyasar ka batur. Tinggal Sherlock non hesena. Ulah diajar bodoh cenah ka aing ieu. Please kos surat jalan sih teh. Bukan berarti eta anjir jalan suratna bisa lempang. Lain maksudnya surat jalan teh pan aing can boga plat nomor ya. Kudu make surat jalan supaya henteu ditilang aing di jalan. Paham teu? Apa lain nama kosim ge? Jelaskeun wae atuh maneh. Kosim gitu loh mah nya teu apa anu kitu. Sok mung eleskeun. Ya, aing geus goblok motor anyar. Si laing hayo yang mau make motor butut anyar. Atuh saya teh ngirit tinggal tetangga didinya atuh. Ya, Brad. Ulah salah. Motor kosim masuk sanajan bututnya bari jeung geus heubeul, bari jeung sok mogok wae. Eta teh 1 juta kenangan. Nu tetangga kosim mah anjir 1 juta sabulan. Tapi dah anjir. Cerdas itu Mercy. Atuh kosim. 1 juta sabulan nya. Cangkeul anjing ngana punduknya. Mending 1 juta kenangan benar. Hah, bisa wae ya anjir ya. Kelinci ya. Lain bos aya didinya keripuh kumaha kehirupan ta bisnis. Emang kumaha kitu, Bran? Anjir kamari ya pemajikan didinya curhat ke pemajikan orang cenah didinya anjir ngalakukeun sejen-sejen anjir ya kahayang orang mandajan euker lipuh oge nya ulah nepikeun ka ngalakbukeun anu ngalanggar agama bos didinya cenah bejana anjir mani ragi pan batur mani kemang ieu mani ragi aya didinya ngalmukeun naon mani ragi ameh naon eta ya Brad kapan usaha orang amih berkembang anjing bos ragi teh pengembang aing ge nyaho bos tapi nanti dipake mani oge atuh bos yeuh nu aya mah didinya babagug ieu jadi peuyeum guys nya parah aing ieu bos cuplahem ieu hah bisa wae ieu anjir ya tapekong ya tape singkong. Brad,
Bejana harga bensin turun ayeuna Brad. Oh, mending nyaho. Eta Brad, ada tina berita geuning Brad. Oh, turun ceng, lumayan turun 200 ginya. Nya Brad. Ari dinya Brad eta ngesian bensin sok di mana Brad? Maksudnya di mana kumaha ya? Teh jadi pom itu. Di mana kumaha? Kapan pom teh? Warna-warna Brad. Aya pom mini, aya pom gede Brad. Oh, orang masuk di Pertasop. Orang mah, eta teh Pertasop teh antara pom mini jeung pom gede, maksudna tengah-tengah lah, pom meujeuhna lah. Di Pertasop orang. Kumaha? Eta mah tuh jangkana pembangunan perbeuteungan meureun Brad. Eta mah Pertasop mah. Henteu ngeusian bensin, ceng. Ngeusian bensin sarua. Henteu jang pembangunan jangka beuteung henteu. Lain rumah makan lain. Maksudnya kumaha itu? Ari sopna eta Brad. Sop buntut tawa sop iga. Anjing. Palingan aing teu ngarti atuh. Ceng. Maksudna kumaha ngajelaskeunna secara ceng ieu? Ya lain sop buntut, sop iga atawa sop buah sia teh. Pertasop disebutna teh Pertasop. Sarua pom bensin ngan pom bensin nu meujeuhna. Henteu gede teuing, henteu leutik teuing, ceng. Saroceng anjir. Anger ieu, geus belak kieu ya. Hah bisa wae ieu ya anjir. Timuning ya.